Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Orang datang ke pengajian, kalau acara rojaban, tapi gening asa carencang, jawab salam karah darunutan. Ayah anak-anak sana ya. Siap jawab salam, siap? Siap jawab salam, siap? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak pripadas dipihormat kersana guru urang sadayana pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Al-Amin, urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan bantana masih dipanjangkan yuswana, amin. Masih dilembarkan balik rizkina, amin. Masih disoleh senarang solehahkan para putra putrina, amin ya Allah ya Rabbal. Abi hentirat ke para ustad senarang ustazahna, abi urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan bantana masih dipanjangkan yuswana, amin. Masih dibarakahkan balik rizkina, amin. Masih ditambih-tambih kasolehan, amin. Masih ditambih-tambih istiqomah. Nah, saya menyebutkan istri Nabi. Emang enak. Oke, pelilap kapala santri wa santriyah anu karasep garolisna kadina bina calon penghuni syurga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, bapak-bapak sinareng ibu-ibu anu teu kalah kasep jeung geulisna kadina bina wates mudana ada ayeuna masih garis teu Pak? Pak masih garis teu? Ibu masih cantik? Cantik garis tapi kene. Bapak anak masih ganteng masih? Ibu anak masih cantik masih? Alhamdulillah. Utami adalah utami hayu orang panjatkeun puja ka Allah anu Maha Kuasa. Salawat sinareng salam pamudah-mudahan masih terkucur limpahkan ke baginda tercinta, baginda termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kerajaan dan keluarga, ka para sahabatna, ka para tabi'in at tabi'atna, dan juga orang salaku umatna
anu pamudah-mudahan menginginkan syafaat mati yasa dugi ka ieu qiyam amin ya Allah ya rabbal bertepatan sinarang sasih Rajab anu mana ieu sasih Rajab teh yakni sasih anu paling mulia. Nah jangan bekerja sasih anu paling mulia. Nah bekerja disebutkan sasih anu mulia sabab dina ieu sasih teh aya suatu kejadian anu luar biasa istimewa yakni anu disebutkan diisrakan sinareng Dewi Rajkeun Kanjeng Nabi urang sadana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana eta hasil Isra wal Mi'raj teh nyaeta menghasilkan perintah ti Gusti Allah nu disebutkeun salat. Nah cenah Bu salat. As-salatu imanuddin ari salat tihakna agama sakabeh perbuatan amal sakabeh kahadean nyantana kana salat. Lamun diibaratkeun mah ba, lamun dicontohkeun mah Bu, salat sinareng amal perbuatan teh ibaratkeun sasampayan jeung seusehan. Nah, maka kitu sasampayan ibaratkeun salat. Seusehan ibaratkeun amal perbuatan hade. Contoh ayeuna ibu teh nyeuseh acuk anu ibu anu barangkali ibu anu acuk anu cara ke ibu tepika saemer mentung nyeuseh teh tapi sasampaian teh teu aya tempat pamayanan teh teu aya cing eta bakal percuma teu percuma ayeuna ibu nyeuseh seueur hayang ngagosok acuk tapi teu aya tempat pamayanan teu aya sasampaianana pasti bakal percuma nyeuseh leres. Tah ayeuna urang balikeun seperti ayeuna salat ibu teh ngalaksanakeun perbuatan kahadean, perbuatan kasayaan anu seueur pisan dina sehari-hari teh ngalaksanakeun pasunatan Kanjeng Nabi, ngalaksanakeun salat duha, sedekah tiamah, setiap aya rezeki telah dibagikeun ke tatama tapi teu ngalaksanakeun salat. Tah nu kitu teh amal perbuatan teh percuma atuh bade nyantel ka mana sarena amal perbuatan sedangkan urang mah teh ngalaksanakeun nu disebutkeun pihakna agama yakni salat anu diibaratkeun seperti tadi lamun ayeuna urang nyeuseh tapi teu aya sasampayanana maka eta seusehan urang bakal percuma. Lamun ayeuna urang berbuat kahadean anu sakitu seueurna tapi dihana yakni anu disebutkeun salatna teu dilaksanakeun pasti bakal percuma. Kartos Bu. Alhamdulillah. Atuh da cenah ayeuna urang ngalaksanakeun perintah Gusti Allah teh hese. Nah maka hese seueur bagodana. Ayeuna waktu magrib keelehkeun ku tuluh isa tuluh deui subuh tuluh deui hewe tuluh wae lamun ketengkulkeun ku padamelan asar masak misalkeun teh tapi kaget teu ngalaksanakeun tapi kaget ninggalkeun kana salat. Nah cenah mah jeung kitu Bu sebenarnya mah dina diri urang teh aya 4 musuh. Mana 4 musuh teh anu urang hese ngalaksanakeun perintah Allah terutama salat teh kahiji musuh urang teh nyaeta dunia. Naon anu disebutkeun dunia? Adi dunia teh nyaeta suatu kebutuhan urang sehari-hari tapi melebihi cenah kebutuhan urang tah eta disebutkeun dunia. Namun contoh ayeuna urang gaduh acuk sehari-hari teh gaduh acuk teh misalkeun cekap tilu oge kahiji acuk paranti amal, kadua acuk paranti sehari-hari amal, katulu acuk paranti ogo misalkeun. Tah ayeuna kari-kari urang teh gaduh acuk teh seueur lebih ti tilu. Tah anu tilu kaluhur teh eta disebut tah tilu 4 kaluhur teh eta disebutkeun dunya. Nanti seperti ayeuna harta bana heueuh urang teh diisuk tapi kaburun teh neangan harta neangan
jalma teh bisa ngelehkeun kana musuhna ieu di dunia. Sebab dunia mah ibaratkeun kotoran. Nah, makanya disebutkan ibaratkeun kotoran. Contoh, lamun ayeuna urang doang kenikmatan seperti apel. Orang teh doang kana eta apel teh. Eta apel teh nalika urang ngaraos amisna apel kudu tepi ka mana? Kur tepi ka genggerong. Dan tes kana patuangan mah teu karaos deui leres. Teu karaos deui ayeuna urang budak-budak kana dunya nyeutkeun kana harta bana urang. Eta teh moal ngikakeun abadi ku urang dicepengan, tapi ibaratkeun kokotor seperti tadi. Lamun kokotor ayeuna urang doang pasti bakal dipijeun leres. Ayeuna urang garuh harta moal mungkin ayeuna aya teu mayit anu kakuburanna mawa harta. Teu aya. Tah jadi dunya mah ngan seumur sahari tahun moal teu pikakeun ayeuna ngilu ka alam kubur. Banyak ayeuna mayit mamawa emas, mamawa acis mau mungkin. Nomor kedua yakni musuh urang teh nafsu. Jelas nafsu mah ayeuna contohna urang ngayakeun acara rajaban cek nafsu mah pasti da hese ka dieu teh leres. Tadi kehalangan ku hujan cek nafsu mah geus we sare panginitan ka acara rajaban cenah. Tah eta disebutkeun nafsu. Kadua setan jin. Setan jin kumaha? Urang talabul ilmi anu niatna sejak nabi-nabi kana ilmu tapi kadang-kadang nunutan deui. Tah eta kagoda ku setan jin. Ayeuna setan ayeuna nomor kaopat disebutkeun musuh setan manusia. Emang aya cenah setan manusia? Aya. Contoh, bapak-bapak dur ketepan dur adan maghrib. Teh dina waktu maghrib teh aya anu nyamper, bapak-bapak itu teh nyamperan. Nyamper musuh. Nyamper ngurut. Tah, cing bapak-bapak eta meuning keneh ngalaksanakeun salat atawa napi meuning keneh ulin jeung eta bapak-bapak anu nyamper ngurut. Pasti rata-rata pasti bakal ngiringna ka eta babaturan yakni musuh. Kita aya. Tah jadi urang bukti bahwa urang teh hese ngalaksanakeun ibadah teh yakni sebenarnya dina diri urang teh aya opat musuh. Kahiji dunia, kadua nafsu, katilu setan jin, kaopat setan manusia. Tah anu opat eta teh kedah ku urang di lawan anu disebutkan musuh pasti eta teh kudu dilawan. Salib deui. Nya salib deui. Oke, aya hikayatna dina kitab Durra Tanasihin halaman 140. Dina eta hikayat teh kieu. Aya hiji jami ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu. Ya Rasulullah, rama kaula teh pupus, teu aya anu bungkus, teu aya anu nyolakeun, teu aya anu nguburkeun. Saat eta jadi ka Rasulullah. Da dikaet sabarantosna kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barentahkeun ka Sayyidina Umar sareng Sayyidina Abu Bakar. Eta ku Sayyidina Umar sareng Abu Bakar teh diteang mayit eta teh. Pas diteang tiba-tiba teu disangki-sangki eta mayit teh seperti punten ieu mah sanes teh sopan teh emang kitu. Seperti bagong hideung. Nah, maka jeung eta mayit teh seperti bagong hideung. Eta Abu Bakar, eta Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar teh uhidih ka Rasulullah ngawartoskeun kana eta keadaan mayit. Diwartoskeun ku Sayyidina Umar sareng Abu Bakar teh. Ku Rasulullah teh langsung diteang eta mayit teh, "Teh mah bener, eta
main teh seperti keayaan anak aneh yakni seperti bangkong hidup. Tah Rasulullah saparantosna eta didoakan, saparantosna didoakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta main teh berubah seperti jami biasa deui, seperti mayit biasa deui. Tapi nalika ayeuna eta mayit dikuburkeun asup kana yang kubur eta mayit teh berubah deui seperti tadi yakni seperti bagong hidup. Nya parantos kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naras ka barangkalihna nakunaon ieu rama anjeun teh bekejeung bisa aneh kitu beda tina mayit-mayit anu lain. Nah bekejeung bisa berubah-ubah kitu, bekejeung bisa ayeuna seperti bagong hidup. Saura eta barangkalihna teh yakni bapak kaula teh sok ninggalkeun salat. Nauzubillah min dzalik. Tah eta nalika di zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aya kejadian kitu yakni eta jalma anu tinggal salat teh nalika pupusna seperti aku hidup. Tah kitu. Tah anu mata kitu sahabat ieu wartos parantos sunyi. Simpulna ayeuna pikeun urang bahwa anu disebutkeun salat teh yakni tihakna agama saur tadi. Percuma ayeuna urang seueur berbuat kahadean, seueur berbuat kasaean tapi teu ngalaksanakeun salat mah percuma. Bari ka mana ayeuna urang amal perbuatan urang nyantelna lamun teu ngalaksanakeun salat. Jadi paling utama mah yakni salat. Kaduana lamun ayeuna urang di bulan Rajab yakni tempat kembalina bulan kembalina urang sadayana ka Gusti Allah. Ayeuna urang misalkeun jarang netepan komo kapikakeun talat netepan mah hayu sadayana parantos nguping kana eta hikayat teh pasti urang oge sieun. Dan mata kitu hayu urang kembali ka Gusti Allah laksanakeun kana parentehanna Gusti Allah. Tah sakitu anu teh dipihatur tapi satajana hayu urang salat teh sasarangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah sakitu anu jasa dipihatur kirang langkung ngahapunten anu kasuhun leresna nyaeta topik ti Gusti Allah lepatna eta kabageun daripada nyalira. Mata kitu moal-moal daripada kasadayana nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan daripada oge santri wa santriah di dieu mudah-mudahan mesin dibabarikeun diranya beri ilmu amin. Mesin tercapai anu sakumaha kahayang aya anu disebutkeun cita-citana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.